mimiti urang tempat ku Allah diciptakan di alam arwah, alam ruh. Dina alam arwah pindah tantakiluna min darin ladarin, pindah ke mana? Ke alam rahim. Dina patuangan ibu urang eta hayang kadunya, eta kadunya sangheuk, eta keur di jero beuteung indung embung be embung ka dieu, embung kadunya embung karasan di ditu. Barang datang kadunya urang ngeunaheun karasan lah barangnya di dunya sangheuk balik deui ke jero beuteung. Laju ieu ti dieu lah nek aditu nek alam kubur hulapnya nulap. Ieu ka alam kubur hulapna menempok dicoba ge diteuneun di jero eta lah, di jero taneuh, ditatep deui ku kayu. Habak deui disaeur ku taneuh deui. Nek ka mana urang? Mana teuing poekna jeung pihulapeunana. Horeng mah coba geura modar ge. Datang ka ditu orang bangunaheun. Pan Isra jeung Mi'raj eta neuk ngayak keimanan manusia. Nu geus bareto arariman ngahaja ku Allah coba tetep teu ye iman. Percaya teu? Barang begitu Kangjeng Nabi diisrokeun sareng di Mi'rajkeun mangka ngadadak nu bareto iman ka Kangjeng Nabi ku ari mencoplok imanan. Urang ge urang ieu lamun teu percaya atuh geus langsung coplok iman. Terpercaya Kangjeng Nabi diisrokeun jeung di Mi'rajkeun umpamana ngan ngimpi wungkul eta coplok ieu lelagaan. Ieu mah urang mah percaya bae geus pokona mulai loba omong percaya bae Kangjeng Nabi Isra jeung Mi'raj geus kitu bae urang mah. Ulah kudu nyan ka kitabna kabacaan teu. Nya urang mah geus kitu bae cike ge kitu dak cike geus kitu bae cike ulah tadi siaran ka dieu ka ditu naing erewe teh lamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarraha binuri tauhid sudural mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu balighul hujjah. Ayyuhan nasu taqullah wa nafsim bittaqwallah fataqwa madaru sa'adatil faizin. Qala ta'ala jalla jalaluhu qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana sahri wa ramadana sahru ummati. Wa qala gelandang tengah istilah kesebelasan sepak bola. Kalau kita bergaul dengan wanita walaupun tidak main mata tetapi lama-lama jatuh cinta. Kalau kita bergaul dengan pencuri walaupun tidak ikut mencuri tetapi lama-lama bisa dicurigai oleh bapak polisi. Kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi walaupun tidak ikut memukul besi tetapi lama-lama debu pun menjadi daki. Tetapi kalau kita bergaul dengan ulama bagaikan di taman bunga walaupun tidak memetik tetapi harum baunya. Amma ba'du. Pimpinan acara walimah rojaban anuku simkuring ditaati dihormati para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj
Junjunan urang sadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dipihormat. Tokoh masyarakat oge masyarakat kampung ieu sagemlengna dipihormat segenap aparat pemerintahan sipil militer wabil khusus Bapak Babinsa Babinmas anu dipihormat Bapak Kepala Desa beserta para setap-setap desana anu dipihormat Bapak-bapak ibu-ibu pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami mika cinta kana agama nu sehaluan setujuan seiring sejalan senada seirama seiya sekata secai saleuwi sadarat selebak sareundeuh saegel sabengkeut sapihanean saprovinsi sebangsa setanah air. Alhamdulillah dina malam nu bahagia ieu urang sadana tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok dina raga acara memperingati di Isra-keunana sareng di Mi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga pertemuan urang sadayana sanes mung saukur di alam dunia wungkul tapi muga-muga urang tiasa bertemu tiasa ngahiji jaga di alam akhirat. Kalayan aya dina papayung karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Hanya kepadanya kita berserah diri dan kepadanya kita memohon keridoan dan kepadanya kita mohon diampuni segala dosa awalan wa akhiran dohiron wa batinan qaulan wa fi'lan. Senantiasa kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya. Senantiasa kita mencintai Rasulullah agar kita mendapat barokah di dunia dan mendapat syafaat di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Satu acana sim kuring neraskeun naon di sejak tipayun reksa sadua heula bilih di antawisna Bapak Ibu dina manah masing-masing tanda tanya. Cek nu nanya ngundang saha waktu peringatan Isra Mi'raj di Cikluk Masjid. Sim kuring dipasihanami kupun biang suanda teu kaluhur teu kahandap eun sakigituna. Biana menek ditambahan ku sorangan nek disalin ku sorangan cokro aminoto ngarontok boboko kejo. Tetulus suanda bae urang mana cek nu nanya sarua bae urang rangkas ku lagi ngan ieu sasabda di ka ditu kaleuwih damar. Di mana dirangkasna belah kidul kula mah di Gunung Kancana. Gunung Kancana di mati kidul kene. Paditu ka kidul kene. Di mana di Gunung Kendeng. Di Gunung Kendeng ka kidul kene. Kampungna Cisadang dongkap ka dieu ieu mah sanes arek tungtang tangtang ieu mah nyumponan pangundang mung ti ditu teu nyadakna naon mung saukur ke patreundang ari engke pulang sugan dibekelan rantang jeung beasa gantang implik-implik na ulah poho duit jeung mayar hutang lamun aya sesana neuk meuli kutang meureun balik rada gancang datang ka imah pikiran tenang bari ngadapang ngopi jeung kulub mantang barang hudang ngojeng kang nangkarak bengkang. Perkenalan cukup sakitu kemarinnya pokokna manuk ieu sopakna geus moal salah Haji Suanda Kasep. Baheula mah kasep cenah keur orok. Ngan lobot teuing dicekel ku indung jadina kieu kokod monongeun. Banget tepung juruna. Bismillah kawitanana Rahman Rahim sifat Allah terusna alhamdulillah puji teh kagungan Allah. Allah anu ngaratuan di daratan di lautan wungkul ka Allah nu heman urang nyuhunkeun pertulungan. Dina perkara dunyana sareng dina agamana anu seueur gogodana dina ngalakonanana. Rahmat salam mugi-mugi tetep ka rajana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jadi nabi sareng ka kulawargana sareng ka sahabatna pendekna kasadayana cik Arab mah ajmaina. Urang teu daya upaya kakuatan hanteu aya angin pitulung nu aya ti Allah nu maha mulia.
Sifatna Allah nu luhur nu ngajaga anu ngatur sakabeh makhluk diatur bari jeung daya batur. Salam takdim ka sadaya para wargi jeung baraya para kanca nu marulia nu sami di dieu aya. Sim kuring neda paralun reh ayana kumawan tun calik ka sadaya mayun bari ngadang dingkeun pantun. Pantun mangrupi sawer minangka diajar wanter ulah ngeplek teuing jawer mung pamugi ulah geger. Nyawer kanu kerajaban eusina mudah-mudahan sadaya kenging ganjaran ti Allah nu Maha Eman. Amin ya robbal. Bubukaning cinarita gelarna manusia nu munggaran nu kaunggel dina Al-Qur'an tayalian ti Nabi Adam anu didamel ku Allah waragadna tina taneuh ngaraga badag aya di alam surga. Eta bibit asli bangsa manusia ngaraga badag aya di alam surga. Bibit asli anu kadua bangsa manusia ibu Hawa didamel ku Allah tina iga wakasan Nabi Allah Adam alaihissalam jadilah pasang-pasangan pameget sinareng istri. Sabada turun kawalian ti Allah Nabi Adam sareng ibu Hawa ditikahkeun ku Allah di alam surga. Genah-genah di surga tapi teu lila mung saukur 500 tahun. Sabada kenging 500 tahun kersana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam sareng ibu Hawa dilungsurkeun ke alam dunia menjadi khalifah di alam dunia. Nabi Adam tumiba ka Jabal Hindi, babu Hawa tumiba ka tanah Jidah 500 tahun salaki jeung pamajikan teu papanggih. Atuh alam dunia saking legana dieusi kuduaan, saurang di kidul saurang di kaler. Menang 500 tahun kersana Allah ditepungkeun Nabi Adam sareng ibu Hawa di Muzdalifah tepatna di Jabal Rahmah. Muga-muga urang sareng dipasihan nasib ku Allah urang tiasa nyaba ta ka Jabal Rahmah. Amin ya robbal. Terus ngabangun rumah tangga di tanah Jidah, rumah tanggana Jidah ngarundaikeun turunanana 41 kembaran nu hiji lahirna tunggal nu 40 sajodo. Kersana Nabi Adam sareng ibu Hawa putra putrina ditikah-tikahkeun rakana karaina mung dipaselangkeun henteu ditikahkeun di nusa kembaranana. Tina asal 2 dugikeun ka 40 tina 40 dugikeun ka minuan buana panca tengah sadayana turunan Nabi Allah Adam alaihissalam itulah makhluk Allah anu paling utama. Minangka nama ieu urang makhluk Allah nu pang utamana. Alhamdulillah. Tapi cek Allah ulah geura atoh naon sababna? Cek Allah inna akramakum indallahi atqakum. Sanyanyana nu mulia na aranjeun sadaya nyaeta nu takwa ka Allah. Nu teu takwa mah nu teu iman ka Allah mas anajan rupa manusia teu mulia cek Allah mah. Mangka urang sadaya muga-muga kalebetkeun jalma anu takwa ka Allah subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sabada Nabi Allah Adam alaihissalam sareng ibu Hawa tetep renggeuneup di alam dunia nyaeta ngajalankeun agama tiba heula dugi ka ayeuna agama nu diridhoi ku Allah eta agama Islam. Agama Islam ngeun beda-beda syariatna mangkana sakitu turun merun ti Nabi Allah Adam alaihissalam terus hingga dugi kaki Adnan. Tiki Adnan hingga dugi terus nyata kaki Abdullah. Tiki Abdullah, Ki Abdullah tea putra Ki Abdul Muthalib nikah ka ibu Siti Aminah. Putra Ki Wahab, putri Ki Wahab. Sanggeusna kitu Ki Abdul Muthalib Ki Abdullah gaduh putra nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dina sasi Rabiul Awal kaping 12 malam Senin dilahirkeunana. Dugi yuswa kana Kangjeng Nabi yuswa 2 tahun eta masih diurusan ku ibu Siti Halimah Sa'diyah. Dikembalikan ke ibu Aminah kulantaran khawatir bisi diharogala ku orang kafirin, dikembalikan deui ka ibu Halimah Sa'diyah diurusan deui lilana 2 tahun deui jumlah sadayana ku ibu Halimah Kangjeng Nabi diurusna 4 tahun. Sabada 4 tahun dikembalikan ke ibu Aminah yuswa Kangjeng Nabi genep tahun
dicandak ziarah ka Madinah eta ka kuburan Ki Abdullah. Pulang ti Madinah kangi sabulan di Madinah di perjalanan Ibu Aminah ka Tarajang Panyawat hingga dugi ka pupusna di Kampung Abwa. Kangjeng Nabi diurus ku Ummu Aiman, ti Ummu Aiman dikembalikan nyata ka Ki Abdul Muthalib. Yuswa 8 tahun Kangjeng Nabi dikantunkeun wafat ku Abdul Muthalib ku wapokolotna. Terus diurus ku Abu Thalib. Anu ngurus ya Abu Thalib. Abu Thalib mah nyampakan Kangjeng Nabi menjadi nabi dicap nabi rasul, nabi anu terakhir. Nyata dina yuswa 40 tahun Kangjeng Nabi diangkat menjadi nabi rasul anu terakhir. Jadi nabi urang eta pangakhirna nabi urang eta. La nabi ba'dah teu aya deui nabi sabada nabi urang sadayana teh. Adapun eta nabi Isa engke eta mah geus baretong geus di dieu geus teu heula. Turun deui engke ka dunya tapi lain misah syariat neruskan syariat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi karena Nabi Isa ge hayang jadi umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi geus pangkat nabi hayang jadi umat nabi ieu urang mah geus jadi umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nu mantak ulah indit incrah nabina ieu bae nu diperingati Isra Mi'rajna urang mah. Lajana tage anu mere duit gede supaya pindah nabina ulah indit incrah nabi Roma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun anak di kota Mekah cenah ge malam Senin cenah ge dilahirkeun anak eta kudu percaya sanajan urang teu manggih ge ulah eta asal teu manggih betul percaya asal teu manggih teu percaya laju kumaha nu percaya urang mah percaya bae karena ilmu kabagi sabaraha urang ulah loba-loba ngajina ilmuna genep rupa bae. Hiji ilmu ilahiyat nu kudu ngaji, anu kadua ilmu nabawiyat, katilu ilmu samiyat, kaopat ilmu fikih, kalima ilmu akhlak, kagenep ilmu tasawuf, sagede kitu bae urang mah. Ari ilmu ilahiyat nya nerangkeun dina ati urang kudu guru sifat-sifat Allah, nu wajib di Allah sabaraha, nu mustahil di Allah sabaraha, nu wenang di Allah sabaraha, eta kudu hafal. Urang mah matak urang kudu ngaji sifat 20. Kan nu sejed mah cenah ge bidah dolalah ngaji sifat 20 eta. Jangan nabi kita lok ngaji sifat 20. Ku urang ulah didengen nu kitu eta. Ja urang mah beunang nyata kiai urang, beunang ulama urang menuturkeun wungkul urang mah. Loba ieu kalakuan urang nu dicawad, nu dicacad seperti peringatan ieu lakuar ieu. Ieu tersep pendeung-deungeun mah sahaboh eta rombongan eta. Teresepun karena peringatan Isra Mi'raj teresep eueuh ti dituna cenah ge. Laju mauludan teresep eueuh ti dituna tahlil nu maot ditahlilan eueuh ti dituna marhaba eueuh ti dituna deng. Ngaji yasinan malam Jumat eueuh ti dituna eueuh ti nabina. Laju eta kalakuan urang kabeh anu endah. Tapi orang ulah unggut kalinduan ulah gedag keanginan terus anu modar tahlilan urang tahlilan karena doa urang eta kanu paeh aya mangpaatna yaitu gen aya gen ida mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu ila min salasin tulah di mana kala mati anak Adam mangka pegat sakabeh amalna kecuali 3 hiji sedekah jariyah nu teu pegat kadua baga ilmu nu dialap manfaat kuno sajen kudeng-dengen tepegat sama ganjaran anu katilu boga anak soleh yad ulahu anu tukang ngadoakeun ka indung jeung ka bapa ieu mah ngadoakeun indung jeung bapa ulah jauh ti dituna jeung naon eta boga anak mending modar kerorok bareto anak kaweuh manfaatna ieu ari urang mah cuan-cuan kitu eta cuan we urang mah geus diperingati Isra Mi'rajna urang mah ulah kekituan indung geus paeh bapak geus paeh jarahan tolongan kuburan anak jarahan baca Fatihah baca Yasin karena diperlukan ku indung jeung ku bapa nu geus ada jero kubur Yasin jeung Fatihah ja ieu urang ge moal ka mana horeng nek alam kuburan ge nek ieu mah di dieu nyimpang heula sakadeung eureun heula sakadeung
Cek ya Abdullah bin Sayyidina Umar, innama khuliqtum lil abadi, pasti den damel sira kabeh lil abadi pikeun salalawasna, walakinakum tantakiluna min darin tapi aranjeun sadi pindah tempat, mimiti urang tempat ku Allah diciptakeun di alam arwah, alam ruh, dina alam arwah pindah, tantakiluna min darin pindah ka mana, ka alam rahim, dina patuangan ibu urang, eta hayang kadunya, eta kadunya sanggeuk, eta keur di jero beuteung indung, embung be embung ka dieu, embung kadunya embung karasan di ditu, barang datang kadunya, urang ngeunaheun karasan lah barangnya di dunya, sanggeuk balik deui ke jero beuteung. Laju ieu ti dieu lah nek aditu nek alam kubur hulapnya hulap. Ieu ka alam kubur hulapna menempok. Coba ge diteuneun di jero eta lah, di jero taneuh, ditatep deui ku kayu. Habak deui disaeur ku taneuh deui. Nek ka mana urang? Mana teuing poekna jeung pihulapeunana. Horeng mah coba geura modar ge. Datang ka ditu orang bangunaheun di ditu eta kuburan dilegakeun satungtung paninggal cenah ge, alhamdulillah eta mah pikeun jalma nu beriman. Ngan moga-moga berikut urang gitu nya, moga-moga berikut urang sadayana di alam kuburna dilegakeun karena urang bakal ieu urang ge bakal ninggalkeun alam nu ieu ya, mimiti gering mengesan badana tiris manasan, lila mah nabahan, nyeri kana cecekolan, ratu jantung tutunggulan di barung jeung panglamunan, hese sare capek hate teu paler ku dipepende, kanikmatan geus ngurangan daharna elat-elatan, nginum bangsa papaitan obat nu mujarab pisan, tapi penyakit teu ririh kurang getih nyeri kiih, tumbal teu aya nu mati, penyakitna ulah alih, gawena gulingga sahan nepi ka empes-empesan, dahar nginum tara pisan, penyakit berat nambahan, pikiran geus selang-seling loba poho batan eling, paninggal sadaya pangling, nah kieu geuning kuring nek pindah pindah tempat, nek ka alam barjah. Ieu urang bakal ka alam barjah nu matak ngaji teh hiji ilahiyat, nu kadua nabawiyat pangajian urang. Ari nabawiyat eta nyata kudu apal kana wajib di nabi para nabi sabaraha, itu mohalna sabaraha, wenangna sabaraha, wajib di para nabi opat sidik amanat tabligh patomat. Lajuanan mohalna opat deui, sidik piraku para nabi nyata teu bener. Amanat kapercaya piraku para nabi teu kapercaya, matak opat nu mohalna wenangna hiji arud basariyah, cara manusia biasa doang urang. Ari anu katilu ilmu nu kudu ngaji ilmu samiyat. Pasamiyat uhiyal masailul lati la tutalaqo ila anis sam'i wala tu'lamu ila minal wahyi kasu al munkar wa nakir lana fil qabri. Ari ilmu samiyat ilmu cenage. Dak cenage eta Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimekradkeun. Cenage ngandel teh eta urang moal diperingati teu ngandelna, moal diperingati meuni bebeakan urang kiai ai teu ngandel mah ngandel ieu mah nganang kana cenage eta. Cenage eta urang di jero kubur bakal ditanya cenage ku malaikat mungkar wa nakir, cenage ngandel teh eta. Cenage lamun kajawab pertanyaan mungkar jeung nakir salamet teu diharogala, tapi lamun teu kajawab pertanyaan mungkar wa nakir cenage digebug ku palu. Cek dina kitab Fathul Majid palu nanu pake ngagebug manusia nu teu ngajawab teu kajawab pertanyaan, lamun digolerkeun di alam dunia gotong ku kabehan moal kaiget-iget acan cenage paluna eta. Pake mokol urang. Cenage ngelamun kajawab cenage salamet cenage. Urang mah umat Islam mukminin lamun kajawab hiji be pertanyaan mungkar jeung nakir
mun man rabbuka Allahu rabbi teu ditanya deui ka ditunan teu cenah. Tapi lamun nu eta teu katanya teu kajawab ditanya deui nu kaduana wa man nabiyuka teu kajawab keneh tanya deui nu batak babaraha kali ngagebugnan mokolna babaraha kali asal teu kajawab nu matak sok diadanan geus nya eta dipasinikeun mayit di jero kubur diadanan nek di ruang teh ageun Allahu Akbar horeng mah ceuk ulama saparok mah eta ceuk ulama saparok pangenteng karena perjawaban pertanyaan mungkar wa nakir lamun eta diadanan lain nek salat lain asal adan burung jeung salat lain jeung salat bae adan mah coba ge lamun pamajikan ngalahirkeun adan ge lajuanan aya angin ribut gede di mun urang kredit saung kebon di sawah aya gelap dordan adan ge geura lamun pamajikan nyerentengan bae ka salaki adan ge atau salaki nu pongsang bae adan jadi adan eta lain jeung salat kungkul janu harirup ge nu calalager mun cek di masjid hayya 'alas shalah jawabna ge la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billahil aliyil pan kitu jawabna ge lain eta heuh ulah ge neuk salat teh lain nu matak nu paeh eta jawabna la haula wala quwata illa billahil aliyil adim ieu mah cenah nu paeh diajak salat kolongo dari mah eta wae nu paeh diajak salat teh teu kudaekeun salat puguh keur hirup betrok salat dari mah kerenteng tante bisi kerenteng nek dikenoran Bismillahirrahmanirrahim ilmu cenah ge ilmu samiat ngaranna anu kaopat mah ilmu fikih mah gesan urang ngatur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kudu ngaji ilmu fikih ari nu kalima nyaeta ilmu akhlak kudu boga adab kudu boga tata krama nu kagenep ilmu tasawuf nu kudu ngaji urang eta ngahade-hadekeun akhlak ngahadekeun pikiran eta dina hate teh teh kumerteg unek-unek teh sirik pidik jahil kere iren pindah teh dupak rerempak teh kaupan sahau kadua gaplok piceun eta utuh batur meni coplok teh dicabuk ke coplok ya nek nyaritakeun ilmu samiat kumaha kitu ilmu samiat nek nyaritakeun Kangjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun tah urang buka ya ini ditunggu-tunggu nage eta ieu riwayat Isra Mi'raj Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina ayat Qur'ana subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal Masjidil Aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah anu parantos ngaberangkatkeun ka abdina di waktu malam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di malam eta keneh. Padahal eta lalakon sabulan kaditukeun sabulan eta karak datang. Balikeun ke sabulan. Jadi bulak-balik di Mekah ka Masjidil Aqsa eta lalakon 2 bulan. Ku Kangjeng Nabi karena kehendak Allah cukup sapeuting. Matak batur loba nu teu percaya. Pan Isra jeung Mi'raj eta neuk ngayak kaimanan manusia. Nu geus bareto arariman ngahaja ku Allah coba tetap teu ye imana percaya teu barang begitu Kangjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun mangka ngadadak nu bareto iman ka Kangjeng Nabi kuari mencoplok imanan urang ge urang ieu lamun teu percaya atuh geus langsung coplok iman
Terpercaya Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun umpamana ngan ngimpi wungkul eta coplok ieu mululagaan. Ieu mah urang mah percaya bae geus pokona mulai loba omong percaya bae Kangjeng Nabi Isra jeung Mi'raj geus kitu bae urang mah. Ulah kudu nyan ka kitabna kabacaan teu. Nya urang mah geus kitu bae cike ge kitu dak cike geus kitu bae cike ulah tadi siaran ka dieu ka ditu naing erewet teh lamat. Ari eta asal muasal Kangjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun cek dina kitab nu koneng jilidna kieu wa amas sababul mi'raj bahwa anal ardo ibtakharat ala sama anapun ari sabab diisrokeun Kangjeng Nabi jeung dimi'rajkeun karena bumi teh ngomong ka langit orang ieu bumi bisa ngomong ulah diilikan ka dieu bong bisa ngomong beungeut cek bumi teh anna khairu minki dewek leuwih gagah he langit tibatan anjeun naon sababna nu matak dewek ngaku gagah li anallah jayyanani bil baladi wal bihar wal anhar wal asjar wal jibal wa ghuriha karena Allah geus mapaesan ka aing ya di aing mah di eta langit di aing mah aya negara macam-macam negara aya Indonesia, Malaysia, Singapura, aya Papua Nugini di aing mah Australia, aya Amerika di aing mah aya naon deui teu poho deui kulan nagara bil balad wal bihar jeung aing mah di papaesan ku laut aya laut Samudra Hindia Pasifik laut naon ka ditu eta loba keneh eta aya di aing eta wal anhar jeung aya bangawan di aing mah aya Ciliman Ciujung di aing mah laut jeung ditu di belah barat aya Sihun Jihun Parot Nel aya di aing eta aya di aing wal asjar jeung di aing mah aya tatangkalan tangkal kayu aya Jati Rasamala di aing mah aya Puspa Peris Areno Parengpeng di aing aya eta Tigalinggin aya di aing wal jibal jeung aing mah dipapaesan ku Allah ku gunung aya Gunung Karang di aing mah aya Semeru di aing mah Gunung Bukit Ciri Gunung Putri di aing mah aya paling luhur di ditu mana di Himalaya Gunung Himalaya paling luhur eta aya di aing wa qalatis sama'u langit ngomong orang langit ge bisa ngomong pokoknya mah bisa ngomong beungeut titik sagede kitu ulah disusul-susul langit ge bisa ngomong cek langit anna khairu minki dewek nu gagah mah leuwih ti anjeun naon sebabna li ana samsa wal qamar wal kawakiba wal aflaka wal buruja wal kursi wal jannata piya nu matak aing gagah tidak melku Allah mata poe aya di aing lamun eueuh mata poe nu di aing teh eta dia poe cek langit bulan aya di aing caang nyaangan tapi ngeunaheun ti penting mah cang bulan eta ngeunaheun wal kawakiba jeung pirang-pirang bentang aya di aing aya bentang kejora bentang kemukus di aing aya eta lajoanan wal aflak wal jibal wa naun wal aflaka wal buruja aya burud tempat perjalanan matahari aya di aing paneta bentang-bentang berjalan eta bentang eta berjalan laju bintang komar eta matahari bulan gitu bintang sames matahari ai matahari mah ngan 24 jam eta tina urut kana urut datang eta 24 jam ti dieu terus 24 jam lamun bulan sabulan karak datang kana urutna aya lamun bentang anu 12 teh eta mah macam-macam aya nu genep bulan kakarak datang kana urut lempang aya nu satahun kakarak datang aya nu 10 tahun tina urut lempang kana datang deui kana urut lempangna eta aya nu 10 tahun bentang mentak eta bentang lempang eta matahari lempang bentang lempang ieu matahari kuari masih nyaangan keneh alam dunia kuari ieu kuari lah poe ke di urang bae lajuanan cek bumi teh gagah keneh aing sanajan di dia aya matahari aya bulan di aing mah aya Baitullah tempat tawafna para mursalun
tempat tawaf para nabi, tempat tawaf para aulia, tempat tawaf para mukminin mukminat amatan kalawan keseluruhan. Eta aya di aing. Baitullah teh cek langit pia Baitul Ma'mur di aing ge aya Baitul Ma'mur tempat tawafna para malaikat. Setiap hari nu tawaf eta di Baitul Ma'mur malaikat teh 70.000. Setiap tetapi di mana kala geus kaluar teu kadinya ngan tiap poe 70.000 saking kulobana malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Cek bumi tungtung nama inna saidal mursalin wa khotiman nabiyyin wa abdolal mawjudati alaihi akmalu tahiyati wa tonapiya wa ajro syari'atahu alayya. Langit di aing mah aya rajana sakabeh utusan kakasih Allah Rabbul Alamin, panungtungan para nabi jeung pang bagus-bagusna pangalem eta nyaeta tetep ka nabi Muhammad anu aya keneh dina tonggong aing wa ajro syari'atau jeung ngajalankeun kiwari kana syariatna eta aya dina tonggong aing. Cek bumi palama samiat hada ajajat samangsa langit nguping kana carituan bumi doang kitu nyaritakeun Kangjeng Nabi mangka bumi langit teu bisa jawab apes. Wa tawajahat ilallahi madep ka Allah dina malam 27 di bulan Rajab malam Senin. Eta bumi pasti jeung langitna terus langit nu eleh laju madep ka Allah. Wa tawajahat ilallahi langit kulantaran eleh padu jeung bumi madep ka Allah. Cek langit ilahi anta tujibul muddor idadaaka. Punten Gusti, Gusti mah anu tukang ngaijabah di manakala aya nu nyuhunkeun ka Gusti. Abdi ayeuna keur apes eleh ku bumi Gusti karena bumi mah nyaeta nyarioskeun ayat Nabi Muhammad rajana sakabeh nabi. Geura Gusti ungahkeun Muhammad abdi ge rek ngamuliakeun ka Muhammad cara sakumaha ngamuliakeunana bumi ka Muhammad. Pak ajaba mangka ngaijabah Allah kana doana langit. Cek Allah ya Jabrail wa ya Ijrail ya Jabrail la tusabbih adila Jibril ulah maca tasbih malam ieu wa ya Ijrail la takbiril arwah Ijrail ulah nyambut nyawa anjeun dina malam ieu. Cek malaikat Jibril ajaatil kiamatu ya Rabbi Gusti naon bade kiamat. Cek Allah lain nek kiamat walakin idhab ilal jannah wa khudil buroko. Tetapi anjeun berangkatlah ka surga canak burok terus bawa ka dunia tepungan Muhammad bawa ka dieu malam ieu pisan. Malaikat Jibril berangkat ka surga. Di surga ningali buruk di surga 40.000 buruk anu yartauna piryadil jannah anu keur nyampal di taman surga. Ngan aya hiji buruk anu ceurik ngaginggiwik sujud ka Allah Subhanahu wa taala bisi henteu dipanggihkeun jeung nu gaduh nama nu tos ditulis dina tarang. Setiap tarang buruk aya ismu Muhammad, aya jenengan Kangjeng Nabi. Tapi nu eta mah ku bisi teu dipanggihkeun nu matak butuh kana dahar teu butuh kana nginum tama tapak bae. Nu eta nu dibawa ka alam dunia. Dicanda ku malaikat Jibril ke alam dunia kacarioskeun Kangjeng Nabi waktu harita ba'da salat Isya lelendean jana kekedengan nyaeta dina hijir Ismail karena hijir Ismail eta di salingkungan Baitullah. Muga-muga sadayana tiasa kaditulah ka Baitullah. Amin. Ujug-ujug dongkap malaikat Jibril sareng malaikat Mikail nyandak buruk. Kangjeng Nabi dicanak ku malaikat Jibril ka sumur jam-jam terus ditangkarakeun dibedah min sugroti nahri ila asfali batni tina tenggok hingga dugi kana kekempunganna dibelah barak-barak terus dikaluarkeun kokotorna. Mata Kangjeng Nabi mah teu aya unek-unek teu aya sirik pidik yail kana iren pinasrin dudupak rerempak tekaupan saha kadua gaplok
teu aya di Kangjeng Nabi mah matak diejek dikumah ge teu neurak ka Kangjeng Nabi mah teu neurak Kangjeng Nabi mah diejek dikumah ge terikeun hewa terikeun marah Kangjeng Nabi tah geus dipijeunan ieu lain cara urang mah kokotor buadeg bae lamun anu ngejek bae laju marah bae urang mah kalah ngabales deui ka batur eta penyakit urang eta engke urang ge dipijeunan geus Isra Mi'raj ieu piceun urang ge eta kamarah kitulanya kahewa kajengkel kapusing piceun urang ge piceunan nungtut ari kokotor batin pikeun miceuna diaturna ku ilmu tasawuf kudu kumaha ngalobakeun maca Quran maca tasbih maca sholawat ari kokotor dohir nu pikeun miceuna nyata di manakala hiji kokotor halang kana sahna wudu piceun alat pikeun miceuna ku cai diaturna ku ilmu fikih saterusna Kangjeng Nabi sallallahu nyata dicanak ku malaikat Jibril ka sumur jam-jam terus dikumbah bisalasin kalawan 3 kali ngumbahna beres ditungkep deui cara cager sabaraha cakuma biasa tadi nyata teras ditumpakeun kana buruk eta buruk tutumpakan pernah ditumpakan ku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam buruk nu eta mantak buruk eta ka Kangjeng Nabi Kangjeng nalika hari kiamat tiba wayahna Kangjeng numpak abdi muhun cek Kangjeng Nabi eta buruk saking ku atohna eta buruk sehingga ngagedean awakna cenah ge sampai jadi 30 meter mantak ku Kangjeng Nabi rek numpak kana buruk teu tiasa tah kapaksa Allah nyata nurunkeun ruh waliullah nyata sageun waliullah nu kurang diagungkeun teh Syamul Qadir nyata dipake ditincak ku Kangjeng Nabi karena waktu naik kana buruk lain nu ti heula Syamul Qadir lain ieu masih di alam ruh keneh ku Allah nyata dirjen umpak pakai ditincak Kangjeng Nabi karena Kangjeng Nabi naik numpak kana buruk ngeluhur saking ku atohna teh eta buruk ku pedah Kangjeng Nabi ngaheueuhan engke hari kiamat gitulah hudang ti alam kubur hari kiamat eta nu qaditu nu ka alam mahsyar hayang tumpak abdi cek Kangjeng Nabi teh mata atoh urang gitu lamun teh nya mun boga ka atoh teh ageun boga milik itu boga cita-cita hasil atuh bunga teh nya doang meong lamun boga milik teh lain keur dileg-leg kada diapung-apung jaku atoh teh ieu buruk ge saking ku atohna nepikeun ka ngagedean awakna Kangjeng Nabi nak numpak kana buruk teu ka tepi mantak Allah ngutus ruh nyata Syekh Abdul Qadir Jailan utang ulah aneh pancen Syekh Abdul Qadir aya dina walikatna Syekh Abdul Qadir atapa Kangjeng Nabi naon Syekh Abdul Qadir mah paneuri ayana nya paneuri eta meruhna ieu nu diundang ku Allah Subhanahu wa taala mantak urang umal kaharti be kurang mah nya mal kaharti kurang mah kitu beta mah teras tumpak Kangjeng Nabi naburuk dihapit ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail di mana ti Masjidil Haram menuju mana menuju Masjidil Aqsa lalakon sabulan cenah ge can orang ieu ka ditu nang urang mah di perjalanan Kangjeng Nabi di pewarang lungsur ku malaikat Jibril cek Jibril unjul atawa Injil ya Muhammad heug turun heula ngalaksanakeun heula salat 2 rakaat Kangjeng Nabi di nagara nyata tanah Thaibah cek malaikat Jibril sabada beres Kangjeng Nabi ngalaksanakeun salat ditaros ku Jibril cek Jibril ya Muhammad atadri aina sholaita Muhammad anjeun terang teh di mana tadi salat cek Kangjeng Nabi la henteu teu terang kitu Nabi urang mah sanajan terang keteranganan beda jeung urang puguh teh nyahoan urang mah cek malaikat Jibril eta teh tanah Thaibah wa ilaihal muhajiroh tanah Thaibah teh minangkana mah
tanah anu paling bagus nalika dipelakan korma ngen anjeun bakal pindah kadinya horeng eta teh Madinah Al Munawwaroh. Muga-muga urang kadinya nyaba ka Madinah Al Munawwaroh. Amin ya robbal. Pasaru terus berangkat deui dina hiji tempat di piwarang lungsur deui. Coba hitung sabaraha kali Kang Nabi ngalaksanakeun salat di perjalanan. Hiji di dinya tah, kadua ngalaksanakeun deui salat nyata di Gunung Turisina. Cek malaikat Jibril, Muhammad, terang anjeun tadi di mana tadi salat? Cek Kang Nabi henteu terang, anjeun tadi salat teh di Gunung Turisina haitsu kalamullahu Musa taklima. Eta teh di Gunung Turisina dina waktu Nabi Allah Ibrahim cacatur cacarita sareng Allah Subhanahu wa taala. Pasaru terus berangkat deui dina hiji waktu dina hiji tempat di piwarang lungsur deui 2 kali tang ngalaksanakeun salat. Anu ka 2 kalina anu ka 3 kalina ngalaksanakeun salat teh ditaros ku Jibril. Cek Jibril, Muhammad aina tadi aina salat eta. Muhammad terang teh di mana tadi salat? Cek Kang Nabi henteu terang, anjeun salat teh di nagara Madian nyata inda sajaroti Musa. Nagara Madian eta dina waktu harita teh Kang Nabi salatna di handapeun tangkal kayu anu urut Nabi Musa nyarande ngareureuhkeun capek karena dikepung ku balad Firaun. Dugi kadinya di mana? Di negeri Madian. Nabi Musa keur nyarane cenah gebaheula. Jol budak awewe putri Nabi Su'aib duaan sapura jeung sapuro parawan saduana ngangun embe cenah ge bibitna 400 teu can badotna baraboa. Eta nek nginuman embe ieu sumurna ditiplek ku budak lalaki pan budak angon nareueur eta. Bangsa nu budak-budak bae budak angon, budak sekolah, budak pesantren eta berangot. Najan geus kolot ieu budak angon eta kolot bangun bae. Eta ditiplek cenah ge sumur lah. Aleun sapura nek nginuman embe teu bisa ngan katingali ku Nabi Musa pan ieu budak cereurik kitu teangkeun cenah ge. Kunaon geulis puguh cenah mangka menek nginuman embe ditiplek ku budak eta cenah budak angon budak lalaki berangur ya. Kan ku mamang dilaan ditajong ku Nabi Musa batu gede budak mau ku genepan nyaanceleng cenah ge. Nya geus magrib teh cek nyi sapuro mereka mana mamang? Buku mamang macan teu boga tempat pangbalikan nek nutur-nutur indung suku. Lain mending jeung kami yuk. Lah lalaki diajak ku awewe deken. Hayu cek Nabi Musa. Ngan mamang ti paneuri gelis jam mamang mah teh terang simpanganana gitu. Datang ke perjalanan aya angin puyuh lilimbungan angin topan tali wawar niup kana androknya sapuro nyingkap ka luhur. Cek Nabi Musa neng punten mamang ti payun. Aman Nabi Musa melenya. Lamun eta budak. Aman Nabi Musa mah. Dongkap ka ditu cenah ge. Ieu nyimpang heula ya dong. Dongkap ka ditu ka bumi. Cek Nabi Su'aib pun cek wari karak balik dari yang pugu cenah mak nek minuman embe ieu sumurna ku budak ditiplekeun kami dibela ku hiji pamuda gagah mak kasep mak budak kamu aman deui ongkoh nya gagah nama ku pedah batu gede disepak lajuanan kasep nam dasar Nabi ieu kasep teh mah amanna ku pedah endrok nyimpang nyingkap ge ka luhur teu loba apa enta mah gitu. Mana cenah jelemana dicalukan Nabi Musa madep ka dinya Assalamualaikum. Di mana anjeun cek Nabi Su'aib abdi ti nagara Mesir. Eta anak buah anak pulung Firaun ieu. Pugu dikepung-kepung ku balad Firaun cek Nabi Su'aib aman di dieu mah geus boga pamajikan teu can cek Nabi Musa. Tah lamun teu can boga pamajikan yeuh anak abah tika nyek sapuro los nu pangkolotna nek sapuri los nu kadua. Ngan anu pangkolotna cuan katingaleun cuan kapeulaan kitu mantak nu kolot heula cenah kawinkeun. Ngan mayar kudu mayar mas kawin. Ngamayar mas kawinna ngangon embe 8 tahun teu meunang upah. Oh, mas kawin.
mayar mas kawin ngangun embe 8 tahun sama neta hijaj 8 tahun 8 kali haji teu meunang upah hiji jajan isuk-isuk berangkat neuk mayar hutang mayar mas kawin ya mimitian di bekalan itek Nabi Adam cenah ku Nabi Su'aib karena seluruh itek para nabi aya di Nabi Su'aib eta nu kabeneran itek Nabi Adam nu diwariskeun ka Nabi Musa asal nek minuman embe cenah ge cek Nabi Musa teh eta itek dicolokkeun kana cai hei itek menang sakti ti leutik menang tapet ibu budak lamun bener dia aya kasihatan ieu embe nu 400 kudu reuneuh kabeh embe nginum kana eta kana cai rareuneuh tah cek Nabi Su'aib Musa ieu embe urang rareuneuh pan 400 nah heuh cenah mak tah kamurahan ti ama lamun ieu embe ngajuru anakna aya nu belang eta jeung anjeun cek Nabi Musa moga-moga aya nu belang jagi sok ngangon deui nginuman embe deui dicolokkeun kana cai itek dia lamun bener dia aya kasaktianana mangka eta embe nu 400 nu kuadu reuneuh kudu ngajuru anakna dua-dua tapi belang kabeh colokkeun cenah ge barang datang eta waktu ngajuru embe ngajuru sabaraha anakna Musa 2 kumarupana belang jeung sia eta embe 400 ngajuru 22 belang kabeh cek mitoa gergeteng kemenantu mitoa tak kebagian kumenantu itulah kasaktianana keajaibanana geus tunda carita nu eta urang nyaritakeun Kangjeng Nabi ngalaksanakeun salat di dinya di nagara Madian nu 3 kali eta nu kaopat kalina Kangjeng Nabi ngalaksanakeun salat di Baitul Laham haitsu ulida Isa bin Maryam ngalaksanakeun salat di 2 rakaat di Bethlehem jadi 4 kali kadinya tah terus pasaru berangkat teh hingga dugi ka Masjidil Aqsa dirinya di Masjidil Aqsa ngalaksanakeun di salat itu jadi Kangjeng Nabi di perjalanan ngalaksanakeun salat 5 kali menjadi kenyataan bagi orang ngalaksanakeun salat fardu sapoe saputing 5 kali di perjalanan seueur pisan pependakan kurang lebih 17 rupa papanggihan menjadi kenyataan bagi orang ngalaksanakeun salat 17 rakaat. Ngen papanggihanana teh moal dicaritakeun ya waktuna geus peuting ongko deui. Ieu mah dongkap we ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa dipersilakeun munggah ka langit. Dipasangkeun taraje buruk dibawa henteu buruk dibawa henteu. Anu Isra Mi'raj tumpak embe nyar naon Isra Mi'raj tumpak embe buruk teu dibawa nu Kangjeng Nabi ditangcang udah dinya jeung naon eta jeung engke balikeun deui ka ditu naik Kangjeng Nabi di langit kahiji bertemu sareng Nabi Adam tiap pagaweanna asal nyileuk ka belah katu seuri nyileuk ka belah kenca ceurik kitu jeung kitu bae kunaon kitu nu mata kitu rupana ieu Nabi Adam ieu ruh umat Kangjeng Nabi horeng macana ge nalika anu endah ruhna ieu dibawa ku malaikat dimarhabakeun melalui palikatu Nabi Adam mata seuri Nabi Adam karena alamat itu ada alamat kabagjan tapi lamun ieu ruh dibawa ka belah kenca Nabi Adam ku malaikat mangka itu alamat itu sakoah alamat cilaka keturunanana bakal cilaka ceurik mentak asal ngalieu kadinya ceurik ngalieu ka dieu seuri nu mata ieu ruang muga-muga engke ku malaikat dibawa anjat ka ditu ka langit muga-muga melalui palikatu Nabi Allah Adam alaihissalam amin ya robbal dibawa heula ya ka ditu ieu roh urang dipinton ka ditu kan Maha Kawasa lamun rohna endah dibawa deui marhabakeun deui ka dieu ka alam dunia tapi lamun rehna khabisah rohna khabisah goreng dibatingkeun ti ditu ti luhur langit ka dieu langit terus langit kahiji
terus ke langit kedua. Di langit kedua bertemu sareng Nabi Isa sareng Nabi Yahya. Dua nabi dinya langit kedua mah. Wapi goris sama isannya ti wahidun salian ti langit nu kadua eta seorang nabi didinya mah dua. Kuna nu mantak dua nu hiji nek diturunkeun ka dunya saha nu diturunkeun Nabi Allah Isa alaihissalam payabqa wahidun mangka tetaplah seorang nabi yakni Nabi Yahya engke mah. Nabi Isa mah turun deui ka dunya bakal boga pamajikan di dunya. Nabi Isa mah bakal boga anak deongko bakal maot nek di ruangna ditunjangan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disadiakeun geus kubureunna ge di baheula tah mah engke nek pikitueunana eta mah heuh bae kitu beta mah ya. Di langit kedua, langit katilu bertemu sareng Nabi Yusuf. Di langit kaopat bertemu sareng Nabi Harun. Di langit kalima bertemu sareng Nabi Musa. Langit kaopat, langit kedua, langit katilu bertemu sareng Nabi Yusuf. Di langit kaopat bertemu sareng Nabi Harun. Di langit kalima langit genepnya bertemu sareng Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit nu katujuh kudu masih jauh kene lalakon Kangjeng Nabi kamana ka Sidratil Muntaha melalui hijab-hijab hiji-hijab kanallah hijab eta lalakon 70 tahun kanallah hijab sedengkeun ngalangkungan 70 hijab nepi ka Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha nyata keluarlah wahangan koreng mah sihun jihun aya kadunya ngen sihun jihun aya di ditu laju nu kadunya parot jeung nel aya dua. Jadi wahangan ti Sidratil Muntaha aya opat nu dua dohir di dunya anu dua batin nyaeta di ditu engke mah aya kabeh engke mah kurang kapanggih kabeh. Sidratil Muntaha ngaranna. Daunna leubeut ngan hiji daunna hiji daun lamun dirungkupkeun ka alam dunya katutup masih gede daun. Buahna sabuah sauluna sagede-gede gentong. Lamun teu apal kana gentong drum sagede drum sauluna. Ngan hiji daun teh nyaeta aya tulisan nama urang. Suwanda. Aya ragag dek ragag daun anu ditu ragag eta menang 40 poe kejer. Tapi urang mah masih kene macul gitu. Urang mah di dieu mah 40 poe eta ditu mah geus disebutna ku ahli langit mah nyata ku malaikat mah geus maot urang geus mayit disebutna. Urang mah di dieu masih kene macul masih kene ngojek urang mah. Eta dina umur 40 poe nu matak aneh aing mah kamari jeung kami ngobrol paeh burung eta mah teu aneh urang nya nu kitu mah lamun tah mah kamari paeh ku ari ngobrol heuh aneh entah. Bertemu di ditu ngan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala ieu hanya cahaya nu katinggal ku Kangjeng Nabi langsung ngajungkel bari ngucapkeun assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin cek Kangjeng Nabi cek para malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allah nimbalan ka Kangjeng Nabi jeung mardukeun ka Kangjeng Nabi kana salat 50 waktu sapoe saeuting. Diterima ku Kangjeng diterima. Laju pulang dugi ka langit katujuh bertemu ka langit kagenep bertemu sareng Nabi Musa. Cek Nabi Musa dibekelanan ku Allah mat dibeklan salat kula berikut umat kula salat sapoe-sapoting 50 waktu. Cek Nabi Musa mending balik deui ka Allah minta kurang moal kuat umat anjeun mah laleutik tanagana leutik yang ngedul deh ongko
melaksanakan salat 50 waktu moal umat kula ge galede eueuh teu kuatan terbaheun kana ibadah mah gara balik deui ka ditu balik deui Kangjeng Nabi cek hiji riwayat mah sakali balik eta dikurangan 10 cek hiji riwayat mah 5 ieu mencaritakeun 10 bae urangnya ja supaya geura anggeus kade itu bolak-balik udah gadung bolak-balik cenah ge 10 dikurangan barang geus kitu nyasa nuli nyasa 5 eta cik Nabi Musa Muhammad balik deui ka Allah 5 ge moal kuateun padahal mah nyamun balik deui ka ditu lah eta balik deui ka ditu ieu mah cek Kangjeng Nabi kulantaran kula geus izin ka Allah ieu 5 ku kula nak dipigawe jeung umat kula muga-muga bae kuat mata kurang muga-muga kuat ieu urang teh ngalaksanakeun salat sapoe-sapoting 5 waktu moga-moga dibere kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Karena Isra jeung Mi'raj ieu nyoko jeung amuara kana salat. Pokona peringatan Isra jeung Mi'raj tah peringatan salat mentak sakitu geus diperingati salatna Isra Mi'rajna kula poho ngalaksanakeun salat sapoe-sapoting. 5 beh tamah Kangjeng Nabi teu bisa balik deui ka ditu terus turun ka dunia. Datang ke alam dunia kacaritakeun geus datang ke Mekah Al Mukarramah sedengkeun ieu beja teh ieu lalakon teh kudu dibejakeun cek Allah bejakeun ka kaum datang ka isuk-isuk ieu Kangjeng Nabi bingung kumaha ngabejakeun jasieun teu percayaeun keur nangkep tuur cenah kieu nu matak eta urang kolot baheulakeun sok nyarek ulah sok nangkep tuur pamali eta ge ya ayuhal mudatsir kum pangdir eta keur nangkep tur Kangjeng Nabi cenah ku bingung teh aku mah ngabejakeunana ailar Abu Jahal nu tukang marah bikin ka Kangjeng Nabi cek Abu Jahal teh mad kunaon pangrasai mah dong nu bingung dia mah eta punya cenah mang bingung nama kunaon gitu atuh kula keur penting mentas Isra terus Mi'raj ai Isra ka mana ka Masjidil Aqsa ai Mi'raj ka ditu ka langit ka-7 ka Sidratil Muntaha ka Rob ka ditu ka Mustawan dia mah cenah memeh poe ieu pangrasai nyijar da ongko bager tapi ieu geus datang kana poe aing teu kaarti ku aing dia lain lamun dibejakeun ku aing ka kaum kabeh daek sia ngabejakeun kitulah cara ngabejakeun ka aing cek Kangjeng Nabi siap kula ngabejakeun asal mamang beh ngageruan barudak kitu kulantaran ka Abu Jahal menurut eta jelema cak Abu Jahal halomu ya ahli Makkah ka dieu dengdeungeun ya ahli Makkah ya Muhammad ku ari kumat brek bejelema ka dinya coba mat cek Abu Jahal teh gara mat gara bejakeun tah ka barudak tah cek Kangjeng Nabi dengdeungeun nguningakeun kula kasadayana bahwa kula tadi diisrokeun ku Allah sareng dimerajkeun Isra hartina berangkat ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Mi'raj hartosna kaula diunggahkeun ka langit ka-7 ka Sidratil Muntaha ka Mustawan aya hiji jelema baraya keneh ka Kangjeng Nabi Muhammad kum coba Muhammad tangtung sia Kangjeng Nabi jurung punung adeg Kangjeng Nabi cek eta jelema irpa ihda irijlaika coba angkat salah saji suku sia diangkat ku Kangjeng Nabi pian sabelah cek eta jelema teh irpal ukhra angkat hiji deui atuh ngangkat hiji deui mah teu bisa burung Kangjeng Nabi nya cek eta Kimutim ngaranna eta eta cek Kimutim teh piraku dia kaluhur langit eta mah teu bisa ngangkat hiji deui lamun tah mah biasa ngangkat dia sadua anak itu ngan lain eta mah teu bisa bohong eta dak bohong dak atuh aya nu berangkat ka ditu ka Sayyidina Ali eta nu tidinya teh hei Ali kiwari Muhammad keur diriung-riung kunaon kitu atuh ngomongkeun mentas ti luhur langit naon dia mah percaya kitu cek eta jelema Sayyidina Ali teu ngomong ngan eta pedang nu disoren teh ditarik set ceger kana beheungna sapat lain ku omongan tah ku pedang dikadek ayo dia lain eta Sayyidina Ali ki ku Kangjeng Nabi di eta digeureuhingan teh lain kitu li kitu ngajawab cik Sayyidina Ali eueuh pijawabeun lain ti kitu mah
petelenges tamana eta atuh perang baheula di Jarwal geus maehan 70 bejakeun cikang jenab bejakeun ka Sidina Ali geus eta sarangka golok geura bedang geura asupkeun kana sarangkana barang nu ngabejakeun Ali terus bae cenah ge babad kabeh atuh gempar ku Sidina Ali salah ngabejakeun berangkat Kangjeng Nabi nges diliung-liung ku orang Mekah saparo percaya aya nu berangkat kaum ka Abu Bakar cek eta kaum he Abu Bakar sobat ajen kiwari keur diriung-riung kunaon atuh ngomongkeun mantas ti langit naon anjeun mah percaya cek Abu Bakar lamun Muhammad anu ngomongkeunana sanajan leuwih ti kitu jauhna aing mah percaya nu matak Abu Bakar menang titel sidik tidinya mimitina mah panggeulana ngabenerkeun jeung panggeula percaya ka Kanjeng Nabi mantas Isra jeung mantas Mi'raj itulah Abu Bakar Siddiq mitohana eta mitoh Kanjeng Nabi jalema anu paling jujur Abu Bakar Siddiq mah kalau omong anu haok gaplok Sayyidina Umar jujur eta mah deui Sayyidina Umar Sayyidina Utsman mah biasa bae kitu teu picarekeun Sayyidina Ali nya kitu kene eta mah deui eta tapi kana kabener kitu ge mamarahan kana kabener lain mamawa kana kasalahan lain jadi sahabat Rasul anu opat eta itu menyebarkan agama Islam hingga Kangjeng Nabi parantos puput nu opat nyebarkan agama Islam terus diwarisi ku para tabiin para ulama para kiai alhamdulillah agama Islam menyeluruh ke pelosok antero jagat raya alhamdulillah perjuangan diteruskan oleh para tabiin para ulama para kiai alhamdulillah agama Islam masuk ke kampung halaman kita alhamdulillah tanpa perjuangan orang-orang terdahulu sebelum kita mana mungkin kita tahu ajaran agama Islam betul makanya kita jangan hanya pandai memakan jasa orang lain tapi kita pun juga harus pandai berbuat jasa untuk generasi yang akan datang moga-moga urang ge jadi contoh ya pikeun anu bakal datang nyata aya nu penerin urang aya urang manggeus ka mana ge ka ditu urang geus ka alam barja alam baksi engke alam makhtar laju alam mijan nu kurang ka sorang alam hisaban dihisab ieu urang usik urang dihisab kicep yang ke dihisab kicep angin ye nu kaluar ka jero ditanyakeun ke mah dihisab pake naon kitu ieu angin kaluar ka jero pake naon kitu ku urang ieu mun dipake ngaji alhamdulillah engke tidinya tina alam hisaban teh beres hisaban dipersilakan masuk surga ka surga yuk ka surga tapi syarat kudu nyukang siratal mustaqim ari umat Islam umat mukminin cek dina kitab Daqaiqul Akhbar moal nyukang siratal mustaqim tapi urang mah numpak masjid ieu mah kabeh salamur kana masjid eta nu ilu nyieun be ilu kadinya moal tinggalin kabeh ngan kedat nu ieu nu diuyuna Masjidil Haram jeung Masjidil Madinah engke di tengah-tengah lautan api aya angin puyuh lilimbungan angin topan taliwawar nebak kana masjid bagulang-baguling ieu nu ngeusina engke ucut didinya ngaburusut lamun dok aya teu pagah nyekelna baretona keridunyana atum ucut bareng ngaburusut didinya di tengah lautan api jol nu nanya edan teh cenah bahagia eta ti ditu manubak masjid ari datang adanya urang ucut didinya jawabanana endah daripada ngoyok ti ditu kene urang eta nu lolos ka ditu eta bae nu salat subuh bener itu barang nu salat subuh eta mah lolos ka ditu eta mantak lamun hayang lolos tina perahu eta atuh salat subuh ya bantuan dengan malah kudu adan pangalana ja sahabat Rasul naras ka Rasul aya teh jalan ka surga pikeun abdi ceuk Rasul aya kumaha Rasul anjeun jadi tukang adan di masjid ajak eta nu tukang adan eta
ngamprak ka surga eta. Rasul pugu abdi masawarana kurang pati hade sugan asal ente eta aya cek Rasul. Kumaha Rasul? Anjeun jadi imam salat berjamaah di masjid. Rasul pugu abdi memaca Quran kurang pati hade tengerti kana tajwidna sugan aya salieun teh eta aya. Kumaha Rasul? Anjeun ilu salat berjamaah cicing di barisan awal. Rasul pugu abdi meseur pada melanduang namal kaburu barisan awal mah aya kene salieun teh eta aya. Kumaha Rasul? Cicing di barisan kadua. Rasul pugu abdi mah di barisan kadua namal kaburu Rasul seur pada melandang jetedek merentama jelema gila. Cek Rasul ngeus ngahiji bae asal salat bae kana milu berjamaah teuing di barisan buri tah ngan anu di barisan buri ganjarna moal sarua jeung nu teu heula. Moal nu barisan kaji moal sarua, nu barisan kadua moal sarua jeung nu barisan katilu, nu barisan katilu moal sarua jeung nu barisan kaopat. Kitu bertumpak-tumpak itu. Apa nu panerima eta? Datang paneri ai balik pangeulana pentok. Jeung masjid deui ongkos sanajan rupa kumaha gagahna eueuh terekeun karasan. Teu betah bayang balik bae padahal imah urang mah iyalah masjid. Al masjidu baitu kulli mukminin, masjid tah imahna sakabeh jalma mukmin. Nu matak cek Syekh Abdul Qadir Jagan. Deng-dengeun lamun hayang asup ka surga, heug asup ka imah kula, oi breg eta. Deng-dengeun arasup ka imah Syekh Abdul Qadir atuh teu muat. Batur menitah ke masjid orang maja eta teh al masjidu baitu kulli mukminin, masjid eta imahna sakabeh mukmin. Mantak cek Sayyidina Abdul Qadir itu asup bae ka imah kula hayang ka surga mah atuh deung-deungan asup ka imah Syekh Abdul Qadir. Lain ka masjid, putih tanah ka masjid tah. Ka masjid tah, urang masjid eusian pinuhan masjid. Lamun teu muat gedean deui jeung kene buruan lega kene. Ulah eta aya teu muat lebaran. Laju lamun anu telo ka masjid mun pae ulah bobo ka masjid nyarna. Di buruan bajar teh. Eta daekeun ge batur atuh yakin pae tah mah. Jalamun hirup eta dibawa ka masjid lain mun teu gempar diamuk. Eta mah daekeun lah nya pae ya. Eta mah daekeun ya pae. Wala sok dicarek dengan nu telo ka masjid mah aya paena ulah dibawa ka masjid. Bener. Heeh. Eta mendaekeun atuh yakin batur pae dibawa ka masjid. Pokok pada keur hirup teu daek. Mantak ulah dibawa ka masjid. Eta wae na cenah baji kumaha hujan ieu. Oh burung loteng. Apa kalau telo-telo jadi. Ya mangke peringatan Isra Mi'raj pira we. Mantak sakitu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun Isra Mi'raj teh dina yuswa 51 tahun walama balago minal umuri wa hum sinasana wa nisban usriya bijasadihi wa ruhihi yaqdata mim makkata ila baitil maqdis wa urija minhu ila samawati sami wa ila sidratil muntaha wa ila mustawan hatta sami amin soripal aklam. Dina yuswa 50 tahun Kangjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun kenging satahun ba'da Isra Mi'raj nyata Kangjeng Nabi ngalih di Madinah di Mekah ka Madinah melalui jalana ka Gunung Sur. Di Gunung Sur eta aya di puncak Gunung Sur aya 2 guha. Nu hiji mah guha lamun urang lebet kadinya kedah nangkarak pean heula nu teu heula. Nu hiji mah biasa bae liang biasa bae. Ta Kangjeng Nabi waktu harita nginep heula di Guha Sur ngan dibebrik ku balad musyrikin itu datang kadinya ieu liang guhana diramatan ku lancah. Cek ki Abu Jahal piraku lamun si Muhammad ka dieu ge ieu ramat lancah mah teu bubar jeung aya manuk di Japati hiber keur ngenog cenah ge dinya. Itu cek Abu Jahal lamun si Muhammad ka dieu mah manuk ge teu hiber. Bawah teu ka dieu ya Muhammad mah matak tetuluh horeng mah di jero Kangjeng Nabi aya. Di jero eta leutik nyata guhana kurang lebih lamun urang salat muat genepan mah.
mun urang salat gitu jam berjamaah muat kenapa mah paling kurang lebih sekali kieu gua nu hiji mah nu landeuh mah ari nu tongkoh mah lega ngan masukna ungkul anu urang kudu nangkarak nu itu mah teu nu kadua mah sehingga Kangjeng Nabi SAW nyata umur 1 tahun ba'da Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ngalih ka Madinah nyebarkeun agama Islam lilana 22 tahun 2 bulan 22 poe alhamdulillah agama Islam hasil nyata perjuangan Kangjeng Nabi sehingga orang kenal karena agama Islam aliranana eta urang teh aliranana ahlu sunnah wal jamaah aliranana nu dituturkeun teh karena utli kolabdul utli kolabdu sunnah wal jamaah wal muradu al asairiyah wal maturidiyah di mana kala diucapkan kalimat ahlu sunnah wal jamaah anu dikarepkeun Imam Asy'ari sareng Imam Maturidi anu nyaeta parantos diajarkeun pikeun urang sadana ku Syekh Nawawi Al-Bantani. Moga-moga urang teh agamana Islam bae aliranana urang mah nu ieu bae lah eta aliran ahlu sunnah wal jamaah sanajan ngedul kana sunnah nama gitu aduh ngaku-ngaku burung panginten anu tiasa kacangakeun cegap sakitu Allahumma barik lana birojaba wasabana wabaligna Ramadana wahasil ma qosidana aya ganap umat kaula anu bakal asup ka surga kahijina jalmi ngora ibadah teu lalawora ari anu kaduana amal jari ya ngarana katiluna salat duha teu boga rasa moka kaopatna leungit harta teu reuas teu nyaa tibatan ninggal salatna 5 waktu berjamaah kalimana cisocaan banget sieun ka pangeran kagenepna getol calik ngariung di pengaosan lamun dunya bakal mayeng tangtos Kangjeng Nabi langgeng ku ayana Nabi wafat ciri dunya rek kiamat disampakeun cukang kawat alus alah batan rambut seket alah batan pedang dihandap kajahanam ngagolak ampulan ti bumi gika langit nanjak nasa 1000 tahun turun nasa rua pisan dina sasi Ramadan tanggal 1 tadi ta lamun urang ngalaksanakeun saum puasa tadi satanggal tadi ganjarana sami sareng puasa sunnah 3 tahunan tadi mah henteu ja sibuk tadi mah puguh nak dirayakeun Isra jadi suk bae tah tanggal 2 berarti lamun puasana dina tanggal 2 ganjarana sami sareng puasa sunnah 2 tahunan jadi suk ke doang nama sibuk keneh bae ya rerengse nek tanggal 3 bae tanggal 3 ngalaksanakeun saum Rajab mangka dibere ganjaran ku Allah sami sareng satahunan puasa sunnah tanggal 3 gedongna henteu deui bae nek tanggal 4 bae tanggal 4 mah puasana ganjarna sami sareng ganjaran puasa sabulan kadituna satekituna terus sabulan-sabulana
Anu ibu-ibu nu gaduh hutang puasa Ramadan hage bari nambalan puasa Ramadan eta meunang ganjaran ieu cenah ge niatna mah niat puasa Ramadan bae niat qada bae niat qada bae ngan dilaksanakeun dina bulan nu mulia ieu eta dibere ganjaran cenah ge dibere ganjaran dasar mah nu itu katutupan karena lamun kamari batal ieu teu ditutupan teu dikodoan nu ieu kapangide be puasa engke lewat puasa nu eta sapoe kudu bayar 2 poe aya anakan doang bang matak memeh puasa nu ieu kudu geus kabayar eta kudu kodok teh kudu geus kakodok puasanya ya ibu-ibu pan kadang-kadang mah kahalang ku eta ku head ai lalaki mah teh head ieu mentelak puasa tahun neraka jasa tama teh eta bae puasa mangkana sakitu muga-muga urang Allah Subhanahu wa taala ditetepkeun iman sareng Islam amin sareng muga-muga urang maotna husnul khotimah amin ya robbal sakitu panginten nu tiasa kasanggakeun kirang langgungna nyuhunkeun dihapunten tina samudah kalepatan bilih aya sindir kurang terukir aya bahasa kurang reka nyuhunkeun dimaaf cenah dimaklum susukan jalan cileungcang dipengkong dikakolongkeun wengi ieu pisan sim kuring bade mulang mi HP sadayana ulah ngomongkeun akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.